Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mapai Jalan ka Naraka bagian ka-7. Ieu yasana Ki Masram. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mencet hayam hiji oge cukup nyambal we nu lada nikmat geura ceuk Den Ahmad mani geus nyipta-nyipta kana kanikmatan. Sahanya nu mencetna bisaeun moal si Komed ceuk Den Parman. Ari si Komed teh nyaeta bujang nu digawe anyar di dinya malah asup gawena oge kakara poe kamari bobohan Neng Rukmini hayang dibaturan. Da puguh capek sorangan nya nita si Komed tetanggana kebenaran deui daek. Harita oge si Komed keur digawe di buruan ngadon sasapu. Si Komed sipatna bangor kana naon-naon teh teu boleh pikaserion wae. Saha si Komed teh min? Cuk Juragan Burhan semuruwas ngadenge ngaran si Komed teh. Rencang anu di dieu Mang nyarada oge kitu abdi teh kabantu-bantu ku manehna. Teu acan terang panginten Mang mah nya. Nyaeta acan mana ayeuna? Itu geuning dipayun keur sasapu. Ret Juragan Burhan ngareret ka hareup nya we aya lalaki tengah tubuh keur sasapu. Ku ayana kitu keur Juragan Burhan mah mangrupa hiji katengenahan maklum nu arek jahat teu oleh hariwang wae sieun kaganggu. Gatol geuning gawena mah. Sabaraha digajihna? Teu tangtos Mang, da manehna mah teu ngahargakeun deui. Sae lah jalmina mah. Sae oge keur naon ngariweuh-riweuh maneh. Teu kudu ngukut bujang sagala lah komo ieu lalaki. Rek dibawa kitu isukan teh. Cuk Juragan Burhan siga nu sieun. Memang keur manehna mah ngarasa hariwang sabab lamun si Komed dibawa geus tangtu bakal ngajadikeun hiji gangguan keur maranehanana. Dibantun we Mang, da melang dikantunkeun sorangan di dieu mah. Ari kitu mah dibantun bumi dikunci moal hariwang aya bangsat ceuk Den Ahmad rek ngajak si Komed. Atuh gebeg Den Parman jeung Juragan Burhan ngagebeg sahanteuna atuh. Nah make mamawa nu kitu sagala keun we sina nungguan imah. Ceuk Juragan Burhan nyoba rek ngahalangan. Nya maka dibawa-bawa lah engkena tutumaneun. Lamun bujang dibawa wae teh leuheung lamun rek ulin kumaha mun rek aya perlu penting ceuk Den Parman mairan. Hawatos Kang, hoyong terangeun keun we da ieu mah tanggungan abdi. Ceuk Neng Rukmini keukeuh rek mawa si Komed dumeh wae manehna geus boga curiga. Jadi ari mawa si Komed mah aya nu nalingakeun. Nya teu naon mawa si Komed oge, peupeuriheun mawa batur atuh. Si Komed sanes kitu Mang. Ceuk Den Ahmad mairan nyarita Neng Rukmini ayeuna Den Ahmad surti kana maksud adina anu rek mawa si Komed. Mang oge lain embung mawa si Komed ngan satadina bisi riweuh. Ari kitu mah teu nanaon. Cuk Juragan Burhan teu bisa kumaha. Kapaksa manehna nya tujuan mawa si Komed. Jep sakedapan mah jempe sanggeus meunang sawatara lilana Juragan Burhan pamitan rek balik. Da rek beberes heula cenah rek nyadiakeun keur bekelna isuk. Nya kitu we atuh. Isukan isuk-isuk kira jam 6 kumbang disampeur ka dieu. Kadewe telatnya Cuk Juragan Burhan bari jung cengkat nangtung. Mangga Mang, mangga cok alo-alona mani meh ampir bareng
Geus kitu koloyong juragan Burhan keluar terus ngicilik balik. Saditinggalkeun ku pamana Neng Rukmini ngageruan si Komed rek nitah mencit hayam keur bekal. Komed, ka dieu. Oh, kula nun. Ya abdi Mang Komed. Tembal si Komed gancang nyamperkeun. Pencit hayam nurinti teh Mang. Bade numpang Neng teh. Lain Mang, keur bekal isukan piknik ka kawah Gunung Tangkuban Parahu. Oh, bade piknik Neng teh. Mangiring atuh Neng, hoyong terang kumahanya di kawah teh. Aduh, rasa pengintennya. Cek si Komed si ganu atoh. Heug dibawa jig we geura pencit heula hayamna. Cek Neng Rukmini. Kocapkeun pamiarsa isuk keneh Neng Rukmini jeung Den Ahmad geus darangdan ari si Komed masih keneh beberes nasup-ngasupkeun timbal kana rangsel meuni rusuh si ganu sieun tinggalkeun. Geus beres acan Mang? Tanya Den Ahmad. Parantos Den. Sok atuh geura ka hareup sakedeung di oge meureun aya nu nyamper. Mangga Den. Cuk si Komed bari koloyong ka hareup. Ari Den Ahmad goncian panto jeung janela geus kitu mah manehna oge kaluar ti luarana ngadaguan sisi jalan. Can aya nu nyamper Min. Cek Den Parman bari luak lieu ka jalan. Sigana teh geus teu sabar ngadaguan datangna nu nyamper. Teu acan Kang, nah telatnya Mang Burhan teh. Cenah bade jam genep. Ayeuna tos jam genap langkung, teu aya keneh wae. Tembal Neng Rukmini bari rarat reret. Keun we atuh, asal ulah berang teuing we. Den Ahmad mairan. Bade kana mobil ieu teh Neng. Cuk si Komed bari ngalepos udud surutu da kabeukina eueuh deui iwal ti surutu. Komo lamun surutu Arizona nu asli mah. Bat kawas bodor, piraku deui atuh lempang mahnya. Kana mobil. Bilih bade ngemapah. Dari maneh kuat mah, pek wae rek lempang oge, jiga ditu ti heula, cek Den Parman. Alim Den. Babarian bendo geuningan Aden mah, cek si Komed bari neuteup ka Den Parman. Mata koge maneh ulah loba omong, bisi kukuring di dagor. Tembal Den Parman. Keur kitu gerung kadenge sora mobil kawetankeun. Ret ku sararea direret breh katempo juragan Burhan diuk di hareup. Horeng eta teh mobil nu rek mawa ka Lembang teh. Tukangeun juragan Burhan katempo si Gomar. Reg mobil eureun juragan Burhan gancang turunnya kitu di si Gomar oge milu turun. Sok geran raek bisi kaburu borang teuing, cuk juragan Burhan. Celak Den Ahmad naik dituturkeun ku Neng Rukmini maranehna diuk di hareup. Ari Den Parman di tukang bareng jeung juragan Burhan. Sareng si Gomar parendeng jeung si Komed. Gancangna carita mobil maju muruk ka Lembang teu kacaturkeun di jalana kira-kira jam 7:30 mobil geus nepi ka Lembang. Reg eureun di tempat nu rada lega jut anu tumpakna turun sumunu barungah pisan. Tiris geningnya di dieu mah. Mani waraas kieu, cek Neng Rukmini bari ngareretan ka sakurilingeun anak puguh aya di daerah Lembang loba pamandangan nu waraas. Teu matak heran mun Neng Rukmini kata jia teh. Komo di kawah mah Min, geura urang terus naik we, ameh buru-buru nepi, cek Den Parman ngajak indit ka kawah. Kamana jalana ieu teh? Abi mah teu apal. Sok atuh akang nu dipayun, cek Den Ahmad kalanceukna. Ari ieu babawaan kumaha? Eta si Komed kalah curang cileung gitu. Iya bawaan, cek juragan Burhan bari noel ka si Komed nu gawena nempuan wae ka lebak. Oh, sumuhun kan. Mani waas, raraosnya di dieu mah. Tembal si Komed bari gap kana rangsel, gap deui kana jingjingan. Ridu meureunnya Mang. Kabawa kabeh henteu, cek Den Ahmad. Lelos geuningan Komed teh. Sok kadiekeun sabareh. Cuk si Gomar terus nyokot jingjingan da puguh si Komed Ridwan. Den Parman lempang ti heula dituturkeun ku Neng Rukmini jeung Den Ahmad, sedang juragan Burhan dibaturan ku si Gomar nupang tukang napisan si Komed. Genepanana katempo sumunu bungah sakitu nanjak ka gunung eueuh kacape resep we sigana teh. Kira menang setengah jam lempang jelog-anjelog ka puncak ti kajauhan kawah geus katempo mending ngebul jeung katutup keneh ku halimun kabantu harita acan beurang.
Tah eureun we di dieu urang asa heula gampang nempo kawah mah da geus deukeut tuh di ditu sok urang dalaar heula cuk Juragan Burhan ngagero nitah eureun. Mohon kan liren heula ah cuk si Komed. Da maneh mah kana nyatu teh mani segut pisan komo ieu tas capek bisa-bisa sanggup be aku maneh sorangan cuk Den Parman. Tuang heula atuh sok Kang Ahmad di dieu calikna cek Neng Rukmini bari gek diuk gek Den Ahmad oge diuk sedang Den Parman diukna teu boleh padeukeut jeung Juragan Burhan. Brak genapanana dalahar semunun narima teu nakar komo si Komed mah uruy deui teu cukup ku sakali beres dahar jeung Den Ahmad cengkat dituturkeun ku Neng Rukmini. Nikmat ari dahar di gunung mah nya Kang abi mah kakara ye dedeyeun cek Neng Rukmini mairan. Ayo atuh Min lain rek ka kawah cek Den Ahmad ngajakan ka kawah. Mangga kumaha ari Mang bade ayeuna? Apek we ti heula Mang mah eungap keneh ngan kadewe hati-hati di Siti Soledad ka handap ulah deukeut teuing ka sisi we cek Juragan Burhan manehna embung bareng jeung Den Ahmad. Baiklah akang ge areungap bate serek lempang acan ieu teh cek Den Parman teu beakeun alesan ret ka si Gomar nu direret ngiceupan. Koloyong Den Ahmad jeung Neng Rukmini ka kawah maranehna siga nu resepeun pisan bobohan kakara piknik kadinya. Da meuni kukurilingan bari teu weleh nempuan ka handap siga nu hayang ngukur sakumaha jerona kawah Gunung Tangkuban Parahu. Reg duanana ngarandeg leungeun nyeklan pagar nu ngajajar di sapanjang sisi kawah minangka panjaga supaya teu tigebrus ka handap. Panona anteng netep ka hareup nyaksian endahna pamandangan nu araya di dinya. Ari Den Parman, Juragan Burhan jeung si Gomar masih keneh dariuk teu jauh ti maranehna katempo si Komed diuk luhureun batu gawena ngahulang bae bari sakapeung ngareretan kanu tiluan kawas nu geus aya kacurigaan. Mang, kumaha ieu diteruskeun wae ieu teh? Cek Den Parman ka pamana. Bogo we diteruskeun mah. Nakunaon maneh teh? Kawas nu ragu-ragu. Tembak Juragan Burhan bari neuteup seukeut. Lain ragu-ragu Mang, gregeteun pogo. Aya geura beres. Ulah teurik teuing Den. Si Komed dempokeun wae ka dieu. Cek si Gomar ngahuit bari ret kasih Komed atuh Den Parman jeung Juragan Burhan oge ngalieuh tag tiluanana curiga akhirna jadi nafsu dumeh ngarasa asa diganggu. Nya ngadeleh wae ka urang ye si kurang ajar teh aya wae cek Juragan Burhan terus mencerong si ganu ambak atuh si Komed ngabalieur miceun beungeut. Kumaha atuh Mang cek Den Parman jadi ngagaramat nafsu ka ditu ka dieu. Entah kumaha sina nyingkah we ti dieu lamun teu daek nyingkah urang ngijikeun sabab lamun teu kitu engkena ngajadikeun gangguan. Tembal si Gomar mereka putusan jab sakedapan jempe ditimbang-timbang heula ayeuna ku Juragan Burhan di satujuan. Benar gitu hade lah tadi tuh dah make dibawa tas si haram jadah teh jadi we kieu yeuh lilana cek Den Parman. Nah sahanem awak apaan si Ahmad? Korejat Den Parman cengkat awak ngeleper rehet kasih Komed pok ngomong nyentak. Hei Komed, kenaon maneh ngajentul wae di dinya? Lain rek nempo kawah maneh teh? Oh, sumohon bade nun, mung ieu tariri sembang teh sedang areungap deui. Nembe nada warog teuing, kon engke sakedap deui ah. Tembal si Komed bari nguliat cengkat ret ka Den Parman, ret ka Juragan Burhan terus ka si Gomar. Hate beuki curiga nyangka goreng ka nu tiluan dumeh wae katempon aku si Komed. Nu tiluan teh ting harewos bari nuduh-nuduhkeun Den Ahmad jeung Neng Rukmini nu keur aya di sisi kawah. Ongkohna deui si Komed geus nyaho kana kaayaan di kulawarga Den Ahmad manehna geus apal kana sifat-sifat Juragan Burhan jadi ti saprakna digawe oge manehna geus neundeun curiga ka Juragan Burhan jeung ka Den Parman teh. Ayeuna ku si Komed kanyahoan kitu puguh atuh saha nu rek henteu curiga mata karita si Komed teu boleh waspada siap sadia ngajaga sagala kajadian nu bakal nyilakakeun dununganana. Tuh gora ka ditu bisi maneh teu kaburu nenjo kawah apan sakedeung di oge urang terek balik cek Juragan Burhan.
Oh, naga nengal-enggalan teuing, nemege dongkap tos mulih deui. Kewe sonten mulih mah, cek si Komed bari tetep heran. Besi kabur hujan, tugas mendung. Ayo Komar, urang ka kawah. Cek Juragan Burhan bari ngoloyong rek ka kawah dituturkeun ku Den Parman jeung si Gomar. Ayo Komed, ulah menderikeun maneh lempang teh. Cek Den Parman. Mangga Den, nembe pisan mang maka dia teh menira raosnya Den. Boro-boro lempang nak, ulah ngomong wae. Cek Juragan Burhan. Si Komed dong ngomong deui manehna lempang teh jauh ti si Gomar, lempang na oge siga nu diatur pisan. Panon dipasang red ka kenca red ka katuhu teu beda ti detektif nu keur ngincer penjahat. Ari Den Ahmad jeung Neng Rukmini jongjon wae nying hareup ka kawah harita oge maranehna nyaho disampeurkeun ku Den Parman jeung si Gomar. Tapi teu ngaliuk malah teu ngomong-ngomong acan, hare-hare wae dumehkeun kataji ku kaendahan alam di dinya. Mani waraasnya Kang, tinggal dihandap meni ngebul kitu, cek Neng Rukmini. Nya Min, Ibun eta teh teu katingali dasar namanya. Jero temenan meureun Min. Cek Den Ahmad bari nempo ka handap. Di luhur oge tos tirisnya Kang, komo lamun di handap. Ieu mah mun dagrag ka handap moal teu ancur meureun awak teh. Pasti Min, matak tong sisi teuing di Siti Soledad. Kumaha nulungan ragrag, kumaha nulungan anak ragrag ka handap mah. Jap deui jarempe, beterus ngebetem kawas nu ngalamun horeng pikir kumalayang hate gegebegan ras ingat kanu jadi bapa. Dag. Jajantung ratug marmir kawas nu geus meunang wirasat goreng lang. Den Ahmad ngahulang. Si Gomar jeung Juragan Burhan geus deukeut aya tukangeunana reg si Gomar ngarandag heula. Ret ka Juragan Burhan terus netep nunggu parentah nu ditetep surti gancang pisan unggok. Atuh si Gomar katayap maju niatna rek nyurungkeun Den Ahmad jeung Neng Rukmini sakecep ku si Komed kareret. Tag wae si Komed curiga. Heat! Si Gomar luncat bari leungeun dikahareupeun rek dipake nyurungkeun awak Den Ahmad barang rek disurungkeun. Jeung si Komed luncat ngadubak si Gomar atuh puguh si Gomar nyorontot. Aduh! Si Komed api-api. Kurang ajar, nanaonan maneh teh Komed. Tuk si Gomar geus kagok asong niatna rek luncat deui. Awas Den, Neng awas. Si Komed ngagorowok ngabejaan dununganana. Gebeg Den Ahmad jeung Neng Rukmini ngagabeg. Gancang malik breh katempo si Komed jeung si Gomar narangkarak bengkang. Ku nempo kitu Den Ahmad sadar. Tag wae neureun kacurigaan. Sabalikna Den Parman jeung Juragan Burhan angwat beki ngagaramat ambak. Sirintil Juragan Burhan kahareup karwak si Komed di jewang. Geus teu loba omong deui cekuk dipeupeung beungeutna. Kunaon Juragan teh aduh. Alah, si Komed ngarahuh terus undur ngajauhan. Aya naon Mang? Betribut cek Den Ahmad. Tah si Komed nurus tunjung kurang ajar. Geus wani ngahina ka si Gomar. Halik, urang warah geura jelema kieu mah. Cek Juragan Burhan bari karawak deui ngajawang si Komed cekuk. Jakuk nenggeuleuh sangeunahna pisan, abong si Komed teu ngalawan. Keke heula Mang, kunaon ieu teh mimitina? Wah, Gomar, beresan sia. Jeung si Gomar loncat rek nubruk ka Den Ahmad. Heat, cenah ngagorowok tarik pisan. Tapi untung Den Ahmad geus sadar kana bahaya sameme si Gomar bisa nyurungkeun awakna. Kesit pisan ngagiwar, terus loncat ka nu lega sedang si Gomar nyolonton. Dak nengar pager besi. Aduh, kunaon ieu teh Mang? Mang teh bade tega binasa, teu sangka. Cek Neng Rukmini undur ngajauhan kanu lega. Ngajadog sia, cek Den Parman sakilat ngajewang awak adina. Nafsu Den Parman geus kalangsu amarahna geus teu katahan lat poho di temah wadi adina sorangan harita disurungkeun ka sisi kawah niatna rek ngaragragkeun Neng Rukmini ka handap. Kang, kunaon akang teh? Aduh, tulung. Cicing sia dipodaran ku aing. Terjal Neng Rukmini narajal leungeun pakupis nyakaran bumeh wae manehna geus teu nyangka yen lanceukna teh rek ngabinasa matak harita
Neng Rukmini satekah pola ngalawan. Hahaha, modar sia jadi rurujuk wungkul hirup di dunia oge. Tuh, cai kawah nu ngagolak nu bakal ngancurkeun awak maneh mah. Ceuk Den Parman terus nyurungkeun atuh da pangawak awewe sanajan teu terejel oge. Teu bisa lesot, sabalikna jadi leureus sorangan. Barang geus aya pisan sisi kawah Den Parman ngumpulkeun tanaga teu kanyahoan cebet kana pueuh ceulin aya nu neunggel. Horeng si Komed nulungan Neng Rukmini. Harita si Komed nekad rek ngorbankeun jiwana keur kasalamatan Neng Rukmini jeung Den Ahmad. Matak si Komed eueuh kasieun. Kap beheung Den Parman didengkek bari dipedol ka tukang. Kasempetan eta ku Neng Rukmini digunakeun terajal sot penyekel Den Parman lesot. Atuh berebat lumpat ngadeukeutan Den Ahmad nu keur diseret ku si Gomar jeung Juragan Burhan. Min, lumpat min, tong mikirkeun diri akang, salametkeun diri Nyai sorangan. Ceuk Den Ahmad ngagero nitah kabur ka adina. Ngadenge kitu teh Neng Rukmini balik deui berebat lumpat ka lebak sabab ceuk pikirna mun cicing mah pibahayaeun. Kurang ajar, podaran mar. Keun dewek rek nyusul bikangna. Ceuk Juragan Burhan luncat rek ngebrik Neng Rukmini nu geus jauh ka lebak. Heat! Den Ahmad ngagorowok. Niatna mah rek ngahalangan Juragan Burhan tapi kaburu kapegat ku si Gomar. Ter. Den Ahmad beuki nafsu, sabrut si Gomar nu ngajaga ngahalangan jalan teh ditobruk bari si kurek dipake ngababuk banget. Memang si Gomar lain jelema jore-jore moal sapati-pati disebut jago murid Juragan Burhan nu nomor wahid. Lamun henteu jeung ilmu nama daharita oge waktu ditobruk teh ngan sakilat pisan manehna ngagiwar bari leungeun mata. Bret. Plak pipi Den Ahmad kakepret ku dampal leungeunna. Hahaha. Leka mana si laing teh ah? Cek si Gomar bari srog pasang kuda-kuda. Kunaon si laing ngahalangan dewek? Naon pamaksudan si laing teh? Nu sabenerna tempas Den Ahmad mending ngaleper tina bakat ningku nafsu. Ya, di situ nyaho guru dewek jeung lancok si laing teh. Teresepeun ka si laing, mata kaina si laing jeung Neng Rukmini dek dipodaran. Tadina ku dewek rek dijongkrokeun ka kawah ngan dihalangan ku si Komed. Tapi ayeuna saha nu rek nulungan. Tuh, si Komed keur disiksa ku Den Parman. Sedang Neng Rukmini rek dibinasa ku guru dewek. Tinggal si laing diberesan ku dewek. Bisi teu nyaho guru dewek teh perlu harta banda. Matak lamun si laing dipodaran bisa beres. Moal aya nu ngahalangan. Cuk si Gomar terus terang dumeh wae geus kagok asong. Ngadenge omongan si Gomar kitu teh Den Ahmad mending ngadeg-deg rei beungeut eucuy beureum. Kawas beusi nu atah meulem. Teu jauh tina panyangka paingan atuh kitu ceuk gerentesna. Kerasa sambat ayeuna mah kolot si laing. Sabab ayeuna keneh si laing bakal ngalungsar moal nyawaan. Hahaha. Siat si Gomar mesat bedog terus dikolecerkeun di ome-ome maksudna mah keur sieunan ameh Den Ahmad lemah teu ngalawan. Kurang ajar pae nganyurigakeun da kieu maksudna. Sok Gomar dewek ge teu sieuneun sapati-pati kudu paeh oge dewek hayang ngalawan heula ceuk Den Ahmad. Bener halus. Heup, awas ya. Ceuk si Gomar bari ngalengkah ka hareup ngadeuketan panonna sukeut teu beda ti mata ucing garong beungeut kerang pi kasieun. Sorog Den Ahmad pasang mane ati-ati pisan bubuhan ning hareupan jago kasohor. Sebrut si Gomar loncat narajang gurilap bedog disabetkeun ngarah kana beheung Den Ahmad tapi Den Ahmad henteu cicingeun. Benar lain jago ari saeutik-eutikeun mah boga pangarti. Lap dongko atuh hiuk bedog si Gomar ngahiuk ngadek angin. Pinter geuning si laing teh. Ulah sambat sakodong deui. Bohong teh sapat geura. Si Gomar beuki nafsu teu miceun waktu deui bedog ditarik terus disabetkeun ka luhur. Celung. Den Ahmad luncat undur ngajauhan. Ku si Gomar diberit ku sabetan bedog nu eueuh eureuna. Kopi gelang leungeun si Gomar katebak. Barang ku Den Ahmad dek dikunci kesit si Gomar murilit malik. Atuh sakedapan mah silih seret ngadu tanaga. Duk Den Ahmad nyarande dina tangkal kai kaseretkeun ku si Gomar. Tetela Den Ahmad aya dina asor boh tanaga boh dina pangartina.
Tapi pikeun Den Ahmad teu ngajadikeun pondok pangharapan, manehna tetep rek ngabela diri mati-matian satekah polah ngalawan. Suku si Gomar asup dina lolongkrang suku Den Ahmad, kibeg kusakali ngobahkeun oge, blak Den Ahmad nangkarak. Modar si ayeuna mah, cuk si Gomar bari ngahembatkeun bedog rek dipake nigas beheung Den Ahmad. Rek Den Ahmad beureum, hate muringi sabab ari sangkana mah geus tangtu manehna bakal pae harita. Tapi barang jeung kitu si Komed ngalieu gebeg ngagebeg, nenjo dunungan aya dina bahaya teh. Celeng manehna loncat ninggalkeun Den Parman maksud rek bulungan Den Ahmad. Si Komed kesit pisan newak leungeun si Gomar. Da blek si Gomar nangkarak dibanting ku si Komed. Urang ajar dipodaran sia. Si Gomar kakerot koreja cengkat menitu loba leleda bedogna teh disebutkeun ka si Komed. Hei, jeleng si Komed luncat nyingkahan bedog lawan, puguh si Gomar beki kalap rek malih ka Den Ahmad. Nu harita kakara pisan hudang melaju mari jeug keneh. Sebrut si Gomar naraja ngabongohan Den Ahmad, ari Den Ahmad geus teu bisa kumaha rek ngejat beakeun waktu, sedang si Komed jauh tur manehna kakara pisan ajag nangtung. Jadi rek nulungan teh teu kaburu. Den Ahmad teu bisa loba ojah, manehna ngan ukur bisa ngagiwar sanajan kitu oge tetep teu bisa lesot tina bahaya. Seret. Aduh, cenah kadenge ngarahu horeng leungeun kencana kabeunangan da mari dewang getih nang ngucur nyak celakan kahandap masihan jukut. Cuk si Gomar, atuh hiuk deui bedogna disabetkeun. Jeleng Den Ahmad luncat ka luhur, oro kaya pingpingna kasabet mani nengal. Aduh. Den Ahmad ngajerit bari terus ka tukang ngajauhan tetela leungeun jeung pingpingna teu bisa diobahkeun, nyeri kaliwat saking sedeng getih ngucur lir cai pancuran. Ari Den Parman harita teh ngan ukur nempokeun saeutik oge eueuh rasa kalunya kalah sabalikna mun teu kagok bahyang manehna nu ngabinasa Den Ahmad. Ret Den Ahmad neuteup ka Den Parman meuni ngaleper ngadegdeg. Kahang, kunaon akang teh teu eling? Teu sangka tega binasa ka adi sorangan. Ceuk Den Ahmad bari undur-unduran katukangeun si Komed. Ar, da akang mah teu nanaon, ceuk Den Parman kalah nyerengeh seuri. Teu kudu api-api Kang, kuring nyaho kana sagalana. Akang teh jelema sarakah, dulur sorangan dipikasirik. Teu sangka. Ngomong sia, dewek mah teu nyaho nanaon, matak ngajadog oge. Pipileueun naon ari dewek, tempas Den Parman bari nulak cangkeng. Sia, bari na oge tong mamawa Den Parman, ieu mah maksud dewek. Deuleu dirapat gerata bibir teh. Cik si Gomar maju ka hareup, srog ku si Komed di halangan. Montong pipileueun si laing mo Komed, minggir bisa dicoplokeun ta babatok teh. Sawajib da deuleu dewek pipileueun, sabab anjeun rek ngalakukeun kajahatan. Rek binasa jiwa batur. Katambah ieu mah dunungan dewek pisan, saya wajibna dewek nulungan. Cuk si Komed denung ludeung. Urang ajar pajajaran sia. Anjeun nu kurang ajar mah minggir Den. Ulah di dieu salametkeun we salira Aden. Kon awak mang mah ulah diemutan teuing, mang ikhlas ridho kangge kasalamatan Aden. Cuk si Komed terus ngaharewos ka Den Ahmad. Nu dititah lumpat ngador ngahulang bingung dumeh wae melang ka si Komed. Kaduana pedah suku geus teu bisa lumpat, leuleus loba teuing kaluar getih. Kitu deui leungeunna da mani raca atuh darwang tapak bedog si Gomar. Dina bisa lumpatna oge tangtu moal bisa tarik tur geus tangtu kana karasa nyerina teh. Kumaha lamun diberi, kumaha lamun ngudupruk di jalan, ku eta pisan. Den Ahmad jadi bingung ku pipetaeun, ras ingat lamun cicing wae pasti dirina dibinasa. Ampun oge geus moal bisa ampun. Ku ingatna kadinya akhirna Den Ahmad rek nurut ka si Komed. Enggal Den, lumpat, salametkeun diri Aden. Kon ieu mah kumang ditahan. Ceuk si Komed deui bari srog pasang kuda-kuda dumeh wae si Gomar geus maju rek narajang. Teu kuat mang, tepikeun wae rek dipaksakeun. Kade mang. Mang sing ati-ati, tembal Den Ahmad bari muringis pikawatireun. Geus kitu Den Ahmad ngaberebat lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh ka nyeri geus henteu dirasa, getih nyak celakan geus henteu dipiosea. Komar, beurik euy, keun si Komed mah ku dewek, ceuk Den Parman ngagorowok.
Barang si Gomar rek ngabarik dan Ahmad cedeng di halangan ku si Komed. Nya kitu deui Den Parman teu bisa kebat lompat kapaksa maranehna kudu ngarubuhkeun heula si Komed. Pek menang nyusul Den Ahmad asal aranjeun ngalengkahan heula bangke dewek. Ya si Komed geus rubuhkeun, ceuk si Komed nangtang. Kurang ajar, awas ya diparioskeun geura tabong teh. Sok Gomar, gorok tah ti corona. Cek Den Parman kekerot sebrut nerajang ti belah kenca, sedang si Gomar nyerang ti katuhu. Waktosna kabujang saya pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.